nuturkeun wasta simkuring Nadia Arnila ti kelas 10 IPS 3 bade ngadongeng anu judulna Si Pasar. Ieu buku teh nyaritakeun hiji budak anu ngaranna Eson jeung bapa anu ngaranna Pak Yeye. Dina hiji mangsa arindit ka kebon baru dituturkeun ku piaraana anu diaranan Si Putih jeung Si Buntu. Sakubat digawe di kebon, Eson jeung Pak Yeye kagerewahkeun ku sato anu sajorelat ngajleng ka tempat anu bala tirungkun gigireun susukan tempat Eson jeung Pak Yeye digawe. Tilila teh tina rungkun anu leuwih balaala deui anu mencanghul ngajleng luncat ka kebon jagong. Disusul ku Si Putih jeung Si Buntung, eta sato teh geuning anak pencak anu diburu ku Si Putih jeung Si Buntung. Digebrus ka lobang meunang Pak Yeye, eta mencak suku tukangna beunang digegel ku Si Putih. Eson jeung Pak Yeye buru-buru nyampeurkeun eta mencak. Tuluy ditulungan dibawa ka imah. Geutihan diubaran ku Pak Yeye jeung Eson. Satuluyna eta mencak teh diingu ku Pak Yeye jeung Eson lantaran diaranan Si Pasar. Sabab ngurusna tulaten, Si Pasar awakna meuni sarimbag jeung awak embe. Dina hiji poe, Pak Yeye kadatangan ku juru tulis anu nepikeun amanat ti Pak Lurah anu eusina teh mere nyaho yen eta mencak kaasup sato anu ditangtayungan ku undang-undang. Jadi eta mencak teh kudu dileupaskeun ka leuweung. Tuluy eta mencak ku Pak Yeye jeung Eson dileupaskeun deui ka leuweung ampir 2 minggu aya di leuweung. Tapi hiji poe teh Si Pasar balik deui ka tempat Pak Yeye jeung Eson. Kaayaan Si Pasar teh ciga nu gering jeung awakna begang meureun teu betaheun jeung eueuh nu mere dahar. Saran ti Pak Guru, akhirna Si Pasar ku Eson teu dileupaskeun.